أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ku bismillah dikawitan abdi ngarangkai syair tentang kehirupan hirup keur dipamondokan karaos perina ati lalakon hirup keur nyantri dina siang oge wengi datebiti umi abi hirup keudang ngaraosan masak nyuci ku sorangan bahkan minangka alaman beteng perih kalaparan duh Gusti kudu kumaha abdi ngaji entos lila angger wae henteu bisa era ku calon mitoha unggal poe unggal waktu henteu bosen ngalah ilmu sabab abdi mah rumasa lain turunan ulama unggal bulan dikiriman beas duit kadaharan sakapeung mah osok era can bisa mulang tarima lamun hayang bisa ngaji entong loba main FB karena nyieun teu ati jeung ngaruksak pangraksa diri unggal ngaji osok tunduh henteu ngaji abdi butuh hampura guru sadaya nyuhunkeun kaberkahanna lamun ngomongkeun hiburan santri cukup ku nazoman tina abda'u bismillah nabi alhamdulillah lamun ngomongkeun cinta santri teu bisa kumaha manehna ngandelkeun doa eleh kujeng make ninja ku hamdalah di akhirat abdi curhatan perasaan diantos komen-komena tong hilap oge
sakrebena